alhamdulillah lamun sabar mah usalaki teh jadi ibadah. Hadirin ikhwatu iman anu kadua ciri istri salehah teh nalika dititah diparentah wa ida amartaha atau atka, di mana diparentah teh taat, tunuk tumut taat. Dina Quran surat An-Nisa 34 mah fasolihatu qonitatun, ari istri anu solehah teh anu qonitat taat, diajak ka kidul hayu kawetan mangga kakaler heug kakulon mongo, dituturkeun parentah salaki sok sanajan nitah asup kaliang cocopet ka lak-lakan naga nya asal dicontohane ku salaki. Hadirin ikhwatu iman eta tinangtos tunduk tumut taat sapanjang luyu jeung hukum sajalan jeung katerangan loyog cocok jeung kahoyong Allah. Taat nalika kaluar ti imah salaki nitah meuli kebab, taat nalika salaki kaluar ti imah nitah make jilbab, tapi teu taat nalika salaki kaluar ti imah nitah make sate kodok dicocolok, nitah make rok ponok nepi ka katempo bulan sabatok nya. Taat nalika salaki kaluar ti imah nitah meuli cilung, taat nalika salaki kaluar ti imah nitah dikudung, tapi teu taat nalika salaki kaluar ti imah nitah make legging nya legging. Legging teh calana lepet gegeleun anjing. Hadirin ikhwatu iman sarta ciri kasolehan istri teh nalika dikantunkeun. Wa idza gibta anha hafidatka fi malika wa nafsiha. Jadi di mana salaki kaluar ti bumi milari rezeki, istri solehah mah ngajaga kahormatan di diri. Margi tiluhur sausap rambut dugi ka handap sahibas dampal, tigigir sageling cingir kagungan nu janten caroge. Jadi istri solehah mah satia satuhu kana janji salaki ngajaga kahormatan diri bagaikan merpati tak pernah ingkar janji. Tapi ari istri anu teu solehah mah nalika salaki kaluar ti bumi milari rezeki teh kalakah ngaringkeb lalaki, kalakah mengkhianati cinta salaki anu putih bersih seputih embun pagi. Jadi salaki kaluar ti lemur teh kalakah weaan bobogohan jeung salaki batur tasih kurang ajar. Hadirin ikhwatu iman eta. Jadi tanda kabagjaan teh ngagaduhan istri anu solehah. Sarta tanda anu kadua mah wa auladuhu abroro, ngagaduhan putra anu abror. Jadi putra abror teh upama dina pare mah bener bencing. Ya. Upama dina buah mah buah gedong gincu ti Indramayu. Upama dina hui mah hui Cilemu. Upama dina ganas mah ganas Simadu. Upama dina tahu mah tahu Cibuntu anu badag munuu. Ya. Hadirin ikhwatu iman, jadi putra nu abror teh upama bahasa urang mah kahiji cager, kadua bager, katilu bener,
kaopat pinter, kalima jujur, kagenep syukur. Ngan teu gede bujur mah nya. Hadirin ikhwatu iman anu kahiji cager. Bingah amar watasuta bingah kagiri-giri gaduh putra anu cager. Margi naon hate kolot bengras nalika ningali budak jag-jag waringkas tanaga bedas panona awas margi nu namina murang kalih pikeun nu jadi sepuh mah samrotul qulub mustika buah ati kembang sesoca di alam pawenangan puputon kembang kadaton. Hadirin ikhwatu iman roksu nikmati hayati dunya ari raja kanikmatan dunya teh sehat. Jadi ku sehat mah sare tibra dahar mirasa. Ayeuna najan tuang jeung kupat dibanyur ku gule dipurulukan ku emping nya ari keur lapar jeung sehat mah nikmat. Hadirin ikhwatu iman ari sumber kasehatan teh tuangeun leueteun anu saimbang. Ari sumber panyakit teh tuangeun leueteun anu kaleulewihi. Matak naon margina dina Al-Qur'an Al-A'raf 3 kullu prak aranjeun dalahar wasrobu prak aranjeun ngarinum wala tusrifu ulah kaleulewihi. Margi naon? Margi kaleulewihi teh sumber panyakit. Ayeuna seueur nya lemak, seueur teuing tuang nu lemak-lemak junk food resiko tinggi serangan jantung. Seueur teuing nu asin-asin resiko tinggi hipertensi. Ayeuna seueur teuing tuangeun anu ngandung fosfor resiko tinggi gagal ginjal. Ayeuna seueur teuing nu amis-amis resiko tinggi kencing manis. Hadirin tu iman teu aya seueur kencing panisnya matak seueuran tan kirangan pisan kirangan we papang setan gitu hangseur nya. Hadirin ikhwatu iman anu nunamina kasehatan kacageran mah beuki kolot teh beuki merosot nya lain kolor wae nu merosot teh. Kasehatan ge beuki kolot merosot, beuki sepuh teh beuki rapuh. Summa ja'ala min ba'di kuatin dofin sabada kuate jelema malem lemah. Ya. Hadirin ikhwatu iman geus kolot masuk diajak maca Al-Qur'an panya cenah geus teu katempo. Ya. Ayeuna bobora geus kolot keur ngora ge teu katempo mah teu katempo we. Nya ngan anehna teh ari kana Quran teu katempo, ari ningali jamur janda di bawah umur katempo. Nya, ari ningal mamah muda gitu nya, Mahmud Abbas, mamah muda anak baru 1 katempo cek Pak Asep oge. Ari nempo Al-Qur'an teu katempo. Jadi nu kahiji cager, anu kadua mah bageut. Bingah ngagaduhan murang kali anu bager. Margi budak bager mah akur jeung batur sakasur, batur sadapur, batur salemur. Kapan al-adibu mahbubun nu bager dipika resep. Ciri umat Nabi teh bager.
hayang diaku umat mah jadikeun diri urang teh jadi jalma anu bager. Meuli hayam ka Cipaku cakep. Meuli tomat ka Jatiluhur, meuli uyah ka Jatihanap. Lamun hayang jadi umat nu diaku hormat ka saluhureun nyaah kasahanapeun. Hadirin ikhwatu iman sarta hana caraka data sawala. Anakna bager kacida, soleh kacida, bapana oge kababawa waladun solihun yad'ulahu. Ayeuna paralun narutus gunung palias narajang alas gaduh putra anu teu bager margi naon teu akur jeung batur sakasur, batur sadapur, batur salembur. Nya teu bager mah gawena teh tempur. Nya di Cimaung oge pan di Yomat di mana nu ngabunuh teh budak teu bager. Hadirin ikhwatu iman sarta moal diaku umat. Jalma anu teu bager mah moal diaku umat laisa minna. Lain umat kami. Saur Nabi laisa minna man lam yuwakir kabirona. Jalma anu teu hormat ka saluhureun walam yarham sogirona nu teu nyaah kasahanapeun. Sarta hana caraka data sawala anakna terlibat narkoba bapana kababawa. Jadi nu kahiji cager, nu kadua mah bager. Ngan aya nya lamun bager ulah bager teuing nya. Hadirin ikhwatu iman ceuk Roma Irama mah jangan terlalu. Dasim kuring mah abri itu anak buah Roma Irama. Sim kuring mah penggemar Peti Pera yang sedang-sedang saja. Dina katerangan ya bunaya yeuh anaking la takun hulwan anjeun teh ulah jadi budak jalma anu amis teuing. Patub talaa sabab anjeun teh bakal digelom batur diteureuy batur. Wala muron ulah pait teuing. Patul pado sabab anjeun teh bakal diusir batur. Jadi yang sedang-sedang saja. Jadi nu kahiji cager, anu kadua bager, anu katilu mah bener. Hadirin ikhwatu iman, jalma anu bener mah lempang di jalan anu lempang. Ari budak anu teu bener jalanna di nu lempeng lain. Hah? Jalan anu budak nu teu bener oge jalanna dina jalan anu lempeng. Ngan anu bener mah lempeng benerna, jalan anu teu bener mah lempeng salahna. Anu lempeng benerna brasna ka sawarga, ari nu lempeng salahna brasna kana neraka. Lempeng benerna papayungna teh amta jalan anu kengeng nikmat. Ari nu lempeng salahna jalan al-magdub ad-dolim, jalan anu dibenu ku nu maha luhur, jalan kadoliman. Hadirin ikhwatu iman, lamun jaga di alam padang poe panjang alam nu teu kaselang-selang. Aya jalma nu ditempatkeun di tempat anu teu dipikahayang nyaeta neraka. Lain salah pangeran, bongan salah engkang, salah ujang, salah emang. Jalan salah bet disorang, jalan bener bet ditentang. Bongan hirupna teu bener. Cager, bager, bener anu kaopat pinter. Hadirin ikhwatu iman,
nu namina pinter mah hasil kadaek nya ti peuting ngaji ti beurang diajar daek mawa paku mawa bola daek maca buku kasakola daek ku guru ka YouTube nyorok ka Google jalma pinter mah hadirin ikhwatu iman jalma pinter matematik eta teh daek diajar matematik cobi ayeuna simkuring naros hiji tambah hiji sabaraha hiji tambah hiji teh 27 nya ayeuna anu mun farid ditambah nu mun farid salat pan jadi 27 hadirin ikhwatu iman jalma anu pinter bahasa Inggris eta teh jalma anu daek diajar bahasa Inggris selamat pagi naon good morning selamat siang good day good noon selamat sore good afternoon selamat malam good night selamat mani gujubar hadirin ikhwatu iman jalma anu pinter bahasa Arab teh jalma anu daek diajar bahasa Arab bahasa Arab mah biasana tungtungna teh un nya rambut sa'run mastaka roksun soca ainun nya cepil udunun panangan yadun kaki rijlun patuangan butun ari bujur bujurun nya dulur mih bihun kahanap turun hadirin ikhwatu iman ari pitutur ti Rasul mah jalma anu pinter teh nyaeta jalma anu paling tinggi zikir elingna kana pati paling loba sadar akal kana perkara ajal sakumaha pertarosan ti orang Ansor ka Kangjeng Nabi ya Rasulullah nun Rasul man aqyasun nas wa ahzamunas saha di antara abdi anu pangcerdasna anu akyuna paling tinggi maka walaran ti Kangjeng Nabi aksaruhum zikrul maut wa istidadan lil maut di antara aranjeun paling tinggi nilai elingna kana pati panglobana sadar akal kana perkara ajal pangsuburna tapakur kana perkara dicabut umur hadirin ikhwatu iman yen urang teh baris dipangku ku para dulur digotong ke area kubur diasupkeun kana kubur meunang ngagali meunang ngukur nya nu ngagotong nu ngasupkeun mah baralik dewe ka lemur tuh tingali tutumul nu rentul di luhur kubur tuh tingali tetenger nu hempak di pajaratan lain tutumul anu nganggur lain tetenger nu tanpa makna tapi mawa beja jeung carita yen hirup urang teh moalana sugan teh baju bahan calana si horeng kabaya tetron sugan teh hirup reklana si horeng pondok lalakon beurang deui peuting deui sumur teh beuki ngorotan beurang deui peuting deui umur teh beuki ngolotan aksaruhum zikrul maut wa istidadan lil maut cager bager bener pinter jujur jujur ari jujur teh ngadek sacekna nilas saplasna
nu nya dinyakeun nu lain dilainkeun teu wani motong lamun nyondong teu wani nektek lamun panjang teu wani nyambung lamun pondok. Fa inna sidqa yahdi ilal biri, ari kajujuran teh nuduhkeun kana kahadean. Fa innal birra yahdi ilal jannah, ari kahadean teh nuduhkeun ka sawarga. Jalma anu jujur mah bakal dipercaya, boga modal dipercaya. Al-kadzabu yahdi ilal fujur, ari bohong teh nuduhkeun kana al-fujur kajahatan. Fa innal fujura yahdi ilan nar, ari kajahatan teh nuduhkeun kana neraka. Al-fujur teh nuduhkeun kana neraka. Al-kadzabu la yusaddaqu in saduqa, jalma tukang bohong mah moal dipercaya najan hiji mangsa jujur. Hadirin ikhwatu iman, cager, bager, bener, pinter, jujur, syukur. Ya. Jadi putra nu abror teh nu kagenep masuk syukur. Syukur kanu maha luhur, maha ngatur, maha gopur. Nu parantos ngaluarkeun manusia ti jero kubur, kapungkur. Kuburan beteng nu jadiin indung. Wallahu akhrajakum jeung Allah akhrajakum nu parantos ngaluarkeun aranjeun mim butuni ummahatikum tina beteng-beteng indung aranjeun. Tina tungtung eta ayat tujuanana dikaluarkeun tina kuburan beteng nu jadi indung teh la'allakum tashkurun, sangkan syukur. Syukur kanu maha luhur, syukur kanu jadiin indung. Indung nu parantos ngakandung 8 bulannya melenung, nyerina kaliwat langkung. Teu bisa diecakeun pedah indung rek ka Bandung atanapi ka warung. Nu dikandung beuki malnung serba salah beuki kalangkung-langkung, nyangigir nyeri nang karak eungap nang kuban teu bisa pisan, borosot ngajuru cikaringet sabulu-bulu, lain ukur guyang ku kesang tapi guyang ku getih, lain ukur saurat 2 urat. Nalika indung urang ngalahirkeun urang urat nu pegat saurna 40 urat. Jadi ka indung teh dina seuseuhanna mah lain syukur kalakah nyarekannya dilahirkeun kudu jadi indung. Lain nganuhunkeun kanu jadi indung teh kalakah nyarekan oa cenah. Lain nganuhunkeun budak teh oa kalah nyebut oa. Matak dina Quran surat Luqman ayat 14, anis kurli wali walidaik jeung prak anjeun syukur ka kami wali walidaik jeung ka indung bapa. Jadi anu kahiji mah tanda kebagjaan teh gaduh istri anu salehah, anu kadua mah gaduh putra anu abror, anu katilu mah wa khulutuhu solihina, ngagaduhan lingkungan anu soleh. Jadi lingkungan anu soleh teh lingkungan anu aman. Lingkungan anu sepi paling tawong rampok. Sapi kebo mulang ka kandangna sewang-sewangan, terisi ini ti peuting ngrang ini ti beurang terseber ini sore. Tepaur ini subuh, terisi mawa duit ditodong make arit. Kubanit bari menta duit. Sabab lingkunganana jalma iman.
Lamun jalma iman mah aman. Wala yasriku inna yasriku wa huwa mukmin. Moal curaling, moal maling lamun dina hatena aya kaimanan. Hadirin ikhwatu iman, lingkungan anu soleh teh lingkungan anu bersih. Teu aya sampah pasolengkrah. Simkuring bade tumaros nagara mana ayeuna nagara anu pangbersihna. Cik anu pangbersihna teh negara Jepang. Naon margina Jepang jadi negara anu bersih? Margi pamarentahna terlibat langsung karena kebersihan. Jadi masalah kebersihan teh dilebetkeun kana kurikulum pendidikan nasional Jepang. Jadi ti TK keneh, ti SD keneh parantos diajarkeun masalah kebersihan. Anu kadua dibuat sanksi hukuman. Sing saha anu miceun sampah sembarangan didenda 3.000 yen. Nah, di urang mah lamun dirupiahkeun mah 3.000 yen teh 3.300.000. Hadirin ikhwatu iman, simkuring prihatin di urang mah seueur titik-titik anu lain ukur sampah rokoknya, lain ukur keresekan tapi karungan numpuk di sisi jalan tuh disampainya. Terisi ati teu hariwang rasa. Naon sababna? Sabab teu aya sanksi. Rek kumaha ngabereskeun masalah nu gede seperti korupsi sampah wae teu beres. Hadirin ikhwatu iman, lingkungan anu soleh teh lingkungan terdiri ti jalma soleh. Pamimpinna soleh, nu beungharna soleh, nu miskina soleh. Sok sanajan ngaranna lain pasoleh istri Bu Eti. Hadirin ikhwatu iman, pamimpinna soleh teu ngalimet. Ulama na teu gayebat, nu beungharna teu kumet, nu miskina teu ceceremet. Hukumna ajeg jeung panceg. Jadi pamimpinna teu ngalimet. Kajeun teuing ka desa, ka kecamatan, ka kantor gubernur, ka istana, lari jalan kaki. Daripada dijas, didasi, turun tina Mercy, Ferrari, Lamborghini, digigireun Desi Ratnasari, tapi hasil korupsi. Pamimpinna teu ngalimet, ulamana teu gayebat. Ya. Ulama anu bener-bener ulama innama yahsallaha min ibadihil ulama, anu risi na teh ku Gusti lain risi ku jalmi. Sieun ku penjara dunya tapi leuwih sieun ku penjara akhirat. Ulama anu cicing dina bang barung, dina panto sawarga ngajak ka sawarga, lain ulama anu cicing dina panto neraka ngajak ka neraka. Ulama na teu gayebat, anu beungharna teu kumet. Hadirin ikhwatu iman, nu beungharna resep ngamparkeun sajadah, teresep ngamparkeun karpet, nu beungharna resep sedekah, teresep ngopet. Sabab beuki loba, beuki lega sawahna, beuki loba keclakna cihujan, anu kuduna ka sawah batur, ieu ka sawah dirina. Beuki loba hartana, leuwih beuki loba hak fakir miskin nu aya dina dirina. Nu beunghar teu kumet, anu miskin teu ceceremet. Nya. Daek digawe teu ngandelkeun BLT, teu ngandelkeun pamere. Lamun kersa karanca manyar moal sesah kaleuwih dulang. Cakep.
Lamun daek ikhtiar moal sesah barang tuang. Pan leuwih dulang. Lamun daek karanca kole moal hese numpak kohar cakep. Lamun daek digawe moal hese barang dahar. Sarta hukumna ajeg jeung panceg. Hadirin ikhwatu iman, lamun ayeuna maling hayam ditengelan digebugan diasupkeun kana penjara teu ditilaman acan ya. Digemrong ku reungit. Ayeuna ari koruptor anu kesalahanana jutaan lipat di bangsat hayam margi jumlahna ge miliaran lipat. Ari bangsat hayam mah nu dipaokna teh ti saurang, ari koruptor mah nu dipaokna teh duit rakyat ratusan juta rakyat. Kuduna mah jutaan lipat miliaran lipat leuwih berat. Malah ieu mah jutaan lipat leuwih geunah. Nya koruptor mah ditilaman ku spring bed. Nya aya kulkas, aya naon? Aya TV, aya dongdot cenanya. Hadirin ikhwatu iman, aya obat nyamuk bakar, unggal peuting bisa kalemur. Tah ieu hartina hukumna teu ajeg teu panceg. Nya eta lamun lain hukum Islam teu ajeg teu panceg. Hadirin ikhwatu iman, lamun di Cina mah cenah teuk-teuk beheung, di Arab mah teuk-teuk leungeun, di urang mah teuk-teuk masa tahanan. Hadirin ikhwatu iman, naon sababna briges nya? Briges teh naon? Brigade setan. Wani taya karisi wantun taya kapaur maehan. Ya nya parkir yomat di Cimaung margi naon? Margi manehna yakin aing ngabunuh paling 10 tahun 15 tahun. Tapi lamun ku hukum Islam al-qatlu minal qatli, nu dipaehan bakal dipaehan deui mundur. Nya hutang uyah bayar uyah, hutang nyawa bayar nyawa, eta saimbang adil. Hadirin ikhwatu iman sarta anu kaopat wa ayyakuna rizquhu fi baladihi, ayana rizki di nagarana. Bingah. Jadi tanda kabungah teh ayana rizki. Hadirin ikhwatu iman, bunga urang teh boga rizki, boga tuangeun, boga leueuteun. Ya. Aya bekal keur buka, keur saur di bulan suci. Aya tuangeun leueuteun bekal keur Idul Fitri. Kapan ari Id teh kembari, ari Fitri teh naon? Tuang. Iftarnya kembali ke tuang. Lamun teu aya tuangeun leueuteun di Idul Fitri, naon urek di Idul Fitrikeun. Dan nu disebat Idul Fitri teh kembali makan dan minum. Ku aya rizkina urang teh bisa kabeli baju baru. Baju baru alhamdulillah. Tidak pun tidak apa-apa, masih ada baju yang lama. Ya, tinggal nyanyi we, dug duluk dugdag baju bedug teu kabedag. Hadirin ikhwatu iman, ku ayana rizki urang teh tiasa idina Idul Fitri teh piknik ka taman safari ngakurkeun beungeut. Taman safari ka taman mini
kataman langit. Ya. Lamun teu aya rezeki mah paling oke disayang mah kataman kebon awi. Ya, kasodetan. Hadirin ikhwatu iman, jadi ku ayana rezeki bingah. Ku teu ayana rezeki jadi susah. Ya. Sedih hati, susah nalangsa rasa. Dapur tengebul bobok kosong. Seeng nongeng. Budak cerik menta jajan. Teu dibere da teu boga duit. Boneka cantik dari India. Ya. Biasa eutik duit teu boga. 10 ditambah 15 jumlahna jadi salawe. Teu boga suluh, teu boga beas, awewe ngajak kalebe. 10 ditambah 15 jumlahna 25, teu boga suluh, teu boga beas, pamajikan ngajak ka pengadilan agama. Sabab 3 bulan teu dirisikoan akibat di PHK ku corona. Jadi bingah di mana aya rizkina. Hadirin ikhwatu iman, man aroda dunya fa alaihi bil ilmi. Ya. Mudahna neangan dunya teh ku ilmu. Matak aya paripaos dengan seni hidup menjadi indah. Dengan agama akan terarah. Dengan seni hidup menjadi indah. Ayeuna kai Al-Basiyah ngalumbuk di luhur Parako, di luhur Hawu. Kusim kuring anu bodoh dina seni eta kai nu ngalumbuk teh diasurkeun kana durukan jadi naon? Jadi lebu. Tapi ku ahli seni mah dicanak eta kai 1/2 meter teh direnga-rengi ngajang ngelek jadi golek kasep ngalempereng koneng lir kamajaya nu turun ti kahyangan. Dengan seni hidup menjadi indah. Dengan agama akan terarah. Hadirin ikhwatu iman, bujang jeung lanjang sami-sami kabetrik birahi kapentang asmara rasa guyub kairut kapincut kolbu. Batu turun kesik naik kalapa tonggoheunana lanjang daek bujang oge daek sarua bogoheuna nana. Upama teu diarahkeun kana ku agama bakal lumpatna teh kana naon? Kana jinah. Ya camping kasih silamping sarare duaan teu di samping teu diacing jiga ucing. Hadirin ikhwatu iman, tapi ku agama mah bakar terarah. Naon bentena nikah jeung jinah. Ya. Ari nikah mah make syarat rukun. Syarat rukun. Ari jinah mah cukup dina rungkun. Jadi ari nikah mah make syarat rukun. Syarat rukun teh calon panganten istri, calon panganten pamegat. Aya wali, aya saksi, aya mahar, aya ijab kabul. Ya. Ari jinah mah lebena teh kandang me, saksina bulan sapasi. Hadirin ikhwatu iman, jadi dengan seni menjadi indah, dengan agama akan terarah, dengan ilmu menjadi mudah. Ya. Ku ilmu mah ngalari rezeki sasapieun, ku kabodohan mah sapi pipitieun. Ku taar mah samuningeun, ku tuur mah saodadingeun.
Contona doktor, nya doktor digaweana teh ku ilmu. Doktor digawe teu nepi ka lohor. Baju calana teu kotor. Tapi rizkina ngagolontor, kabeli mobil jeung motor. Tapi anu bodoh sim kuring naktak munak nepi ka tak asa semplak teu mahi keur jajan budak. Bongeuna digawena lain ku otak tapi ku tak. Matakman aroda dunya fa alaihi bil ilmi. Gampangna dunya teh ku ilmu. Hadirin ihwatu iman, jadi tanda kabungah teh nu kahiji antakuna zaujatuhu solihatan, ngagaduhan istri anu solehah. Nu kadua ngagaduhan putra anu abror, nu katilu ngagaduhan lingkungan anu soleh. Anu kaopat mah ngagaduhan rezeki di nagarana. Hadirin ihwatu iman, data dige saur al Ustad Afgan Asep Ganda ulah lami teuing nya. Cekap tabuh 2 da seueur keneh rangkaian mata acara anu sanes. Hadirin ihwatu iman, eta rupina anu tiasa kusim kuring didugikeun. Mugia agung cukup lumur jemar sihapuntenna, tutus langkung kepang halang, bilih saurna mawur, resag basana, ilmu tajwidna ti juralit, ilmu sorobna ti sorolog, ilmu bayana ti jengkang, ilmu mantekna rodek jeung jelek. Manuk sintu, manuk tikukur, eunteup dina dahan awi, sakitu anu dipisaur mugia bahan katampi. Meuli sisir ti toko diartosan di lapan, sim kuring sanes teu sono kumargi waktos teu nyekapan. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Kalau tidak, umur kita panjang, kita dimandiin seperti Mang Usman nya. Doakeun ku urang sadayana mugia ditampi iman Islamna, amin ya rabbal alamin. Hadirin ihwatu iman, bobo sapanon sareng sapakan, nyuhunkeun sihapuntenna tutus langkung kepang halang, sakitu anu dipisaur, manuk sintu dina kopeah sakitu wae. Ditutup kurobana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.